Ay gitu anu leuwih rujad mata bencana akhlak. Wallah, bencana iman. Naon piubareunana sok? Kemana obat dicari? Nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak. Benar. Sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna. Lamun bencana kacida teuing tamakan. Barokan teh. Nu mata urang pi engkeun lamun milih teh kudu ka ahlina. Ahli. Sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning rusak. Tuh. Meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh. Saur Pak. Jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan. Sieun Naon sieun ku pocong lain. Sieun ku jurig lain. Sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar. Sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara. Duit rakyat duit negara dilegleg. Katalangesan kaituna. Benar. Saya teh ngomong teh kemana karep pokal teuing. Mentong hareup teuing bisa anu kasinggung. Entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing. Benar, Kak. Benar. Tah eta ibu barengan jeung si Dawala teh. Aing sieun kabawakeun. Para laur. Loba kong kalingkong pamimpinana mah. Pek pikir ku aka. Aya hak urang mah ngomong kitu. Heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah. Asal ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajieun demo geuningan diburuhan, bari teh nyaho di naon-naon. Apan aya PT demo tah mah? Aya nya. Pasu tah mah pek dek pokal oge. Tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang. Eta anu ngajalur Lain ngeuneup-ngeuneup pager nepi ka hancur ulah ngarusak. Sabab naon? Ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. itu geuning. Teuing atuh lamun gitu mah. Dadak baca. Lempak beledug anu naon teh. Ieu mah dina Facebook oge ngomong kemana karep foto-foto porno ditemongkeun. Mana adat ketimuran teh mana? Reformasi hukum teu bener. Supremasi hukum. Pek pikir ku akad. Tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Gitu. Ulah dirorocen amal-amal nu goreng. Ulah rek patongong-tongong, ulah rek pakia-kia, urang sabeungkeutan. Babarengan. Berdiri sama tinggi, duduk sama renah. Hah? Tingali sapu. Lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes. Kitu. Ieu mah karah ngararaceleng. Papisah ka mana we karep akibat kitu teh naon akana atuh. Sanajan eta ge ajen panayagan teh. Panayagan teh. Hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake Tina politik kana nayaga. nah sia teh tina politik kana yaga. Apaan segala rupa ge tinu leutik heula. Kejadian tinu leutik. Ulah nyapirakeun nu leutik. Da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi. Budi. Balalager deui ngadak-ngadak berehan. Heeh. Baligo we pagede-gede. Ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun. Heeh. Lebih ka dibudayakeun kitu teh. Naon? Montong eta teh sia.
lalawara ting ngomongnya antara lalawara nu lalawara mah kalong hes nang gantung benar hayang ditewak sia mah mengpeng lineuk sok tewak aing leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teu dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah ya muni malik-malikeun sia teh hese ngomong jeung sia mah mung elehnya ulah sumuhun dawuh hirup mah bener teh maungkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh mangga weh ti payun tak ulah kitu urang Sunda mah kumaha haling ku aing tak eta urang Sunda haling teu sanggup mah ku aing teh ka mana karep haling sia kowek haling ya eta si goblok ka mana we karep ngomong teh ada kesalahan mere robah iya jeung sunah salawat no kowek teh bangkong bancet kowek gitu ning disadak kowek kowek koek atawa berwek ada saya juga bancet teh aka aduh ampun aing sing sauyunan gerasa sing sabeungkeutan sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif lamun urang di lemur cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning ha lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindak ngalaporkeun ka nu berwajib teroris aya nu wajib nya apa teroris apa teuing nurek newak teroris tah bisa da innalillahi wa inna ilaihi raji'un lain eta mah polisi ngaliwat kontrol patroli ambulan innalillahi we ambulan deuk dicet apa teh teroris apa naon wayah kieu geuresik init Kalembang wayah kieu teh teroris di ditu teh tariris atuh nu kitu mah alah ai tariris mah geunah laguna ku pemaci cicang gurileung dah naon cecep deudeuh daun hiris atuh teh mah jauh-jauh pek pikir urang luar negeri geuring aya datang ka urang teh euy teroris di mana turis sama jauh-jauh atuh di pikiran teh turis mah andok diselapkeun dina tonggong keris abong turunan beuki jauh kamana karep we keris mah beuki jauh ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris teh mah ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung syukur lain kuris jauh biasa beuki jauh jauh euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna deui sia eta mah tereureureuh carekeun teh beuki baum teh alah ampun mere mandi mere jolita we naon teh naon kan pihujaneun sia teh padahal teh Natal oh nya bener kamari teh kamari nanti ngaguruh kitu nya banjir teh teh ingat suara roti suara naon pika geungeun atuh ki sada naon sedawa air bah suara roti di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem nah teh segala arti bet balalager jurig di dieu muni naker kitu goreng patut teh sia
Coba Lain burukan Marina Kasem. Rasana aing teh pangoreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si Edan goblok. dan malam. Memangna agama teh ku beungeut. Bener sih agama Islam. Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Nah kitu tungtungna teh. Tungtung nate kula. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning ditajakan cenah mawa kenceleng nyair. Ai geus nepi ka tol macing barareng beungeul lah lompatan geuning teh. Kasep jelema ieu. Kasepnya juga abdi jauh aja kah? Jauh ah. Cing lamun bener agama Islam ieu. Nah, jijikeun agama wae atuh sia teh. Panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus naeur cai. Terus kopi sasenok, gula sasenok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing? Ci kopi, aduh panggih euy. Cenah pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. IQ-na jeung Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungeun ka lagi gideung. Aya pek tengah heujeun biji we anu buleud hejo naon cing? Nog. Heueuh. Anjing tika pagi euy. Nyan tauhidna jero jelema. Lain asa. Kumaha eta teuing? Teuing bacakeun teh tauhid cenah. Dia tina komik nya kota. Cing Aisyah. Aya benak sagede pepentul hulu korek api. Siki korek api pepentulna geuning heuh coklat. Heuh, tah ieu mah bodas. Terus tapi majuna ngablesat. Di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam. Tarik anjir. Setum leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas. Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah. Ieu mah leutik. Gehu. Gede kene. Nyiru. Ngagedean deui atuh sia teh. Oh leutik ieu mah, leutik. Bus. Siapa? Sukro gede kene. Wah jero euy ilmuna euy. Naon atuh? Taluk remeh nyelap dina kapal. Paingan ngabalesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah. Aduh. Kan naon pot. Ku abdi dah. Ararat teu abi leungeun ieu tos heubeul teu neunggelan jelema. Nya. Linu saminggu teu gelut teh. Bener akang masuk karikeun awakna. Ngagos aing. Pajar keuti linu saminggu teu gelut. Supaya Aduh. Leung lamun pikasieun mah. Da sia mah lain pikasieun pikasieun. Aduh. Tapi serius teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh. Hayang utah aing mah nempo sia teh. Oh, kitu nu geuleuh mah da. anu ngawawa kitu.
kan? ngewa mah gitu nya Tinggal nu berwibawa. lain muni kawas anu pinuh wibawa we Oh bener. Pas pinuh komanda we. Mas nanti dulu. awas ya kuaing dinu poek di ciwit ya ngancam nepi kata sieun gitu Suka dari kapan dia kan? alah awas ya dinu caang di toya kuaing toya lain dia madak baru Awas ya dicai di kosokan. lain muni asa pang benerna geuning Udah buta barunya buta ngaranna ge buta hate buta pikir jeung jelema kitu mah Ayah. Hey. Kadieu sia musyrik kafir Kasama kakak berarti. sitara salat goblok Aing beli BPAK. kawas nyaksian hirup aing Urukan yaksian sama informasi geus loba ayeuna mah boh media Cita. elektronik boh media citak Terus nyebar. yaku teu meunang beja Bener. nya Asal urangna we leukeun. Urang ieu loba animisme dina zaman modern ieu oh nyata kitu. heeh Paingan. mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan Ada bener. nah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh Bener. ulah wakan nyalahkeun batur Orang batur gini kan. ihdina siratal mustaqim Naon teh Kang? eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah Moho. hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia Paingan coba cilaka tuh mo. ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus Bener. Doa minta salaman di pigawe kecelakaan. Sediakeun rahmat. ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk Jelas temannya. nyelap mah ai supirna balanga mah ngareti kusruk Anger cilaka. eta utamakan selamat memilu nongeng deh Ayo cerai. dai Allah mah maha dina sagalana maha adil kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge Bener. contohna urang boga balong Kumaha? wur weh eta para belauk teh dikabalongkeun ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan mara belauk emas mujair milungakan impun milungakan Kaburu. kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan Bener. orai kadut oge milungakan Ngilu. malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang Bener. kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke Kumaha? dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas Simpen aja di situ tuh. Herang caina. ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair Jae. Kayu tah ieu mah. mah orai kadut di podaran tah mah Atawa ieu mah keuyeub. tah ieu mah keuyeub tah dikitu sia sok akhir tidak pagawean teh Bener kan? nya Ayo rezeki mah ngilu dahar. milu di dunia mah dahar kabeh oge Boro-boro kitu sesatu. nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir di ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina etap anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan
Sangeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu. Kadulur eta tangga. Sangeusna ka dulur tuluy tatangga. Sangeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah. Nya, Anu bara main mah. mana moal rugi geus. Salamet teh nu aya bener. Sabab urang barang mere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok. Bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Ka urang. Contona Makan. urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema nu ngaliwat. Ceuk urang teh kemana goblok? Kumaha teh mana teh? Lain di tema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang. Tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiru. Jaga-jaga teuing. Teu jaga-jaga teuing. Si orang kumaha ama perbuatan. Ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasamper deui. Hah? Bener. Nu mata kumaha teu carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah aya eta Kang. Ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas. Panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani. Pek pikir. Di dunya mah saling wasiatan. Bener. Mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk. Bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk ku Allah. Bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kokorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina. Boga ciri nu mandiri. Boga ciri nu mandiri, boga budayana masing-masing. Nya. Bener. Paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contona ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apa hiji awewe teu apa kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok dia. Masak tanitah ka anakna. Cing, kuat. Ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta. Aduh, itu kobosi. Ma, ini pasakan pakai garam. Ulah ujang bisi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah. Padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene. Eta di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu. Hitungan keluarga geus pekia-kia. Berapa urang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua. Eta kene. Kumaha Kang? Malik Yaumidin. Maksudna sing sok hartikeun. Malik Yaumidin. Nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir. Malik Yaumidin teh. Teh hartina teh kitu. Raja. Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Ayeuna Malik Yaumidin, nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya, kana bodoh. Teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim.
Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Ai Ar-Rahmanir-Rahim naon hartina? Cek akang Welas jeung asih asih ai moto Siliwangi naon? welas asih Sili asah, sili asuh, sili asih gini eta barangna mah anger eta. Bahasana unggul anak Bahasana nu beda teh. beda sebutan dina bahasa geuningan beda teh. Gaul si anak. Pek jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. oh maksudna Kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus sili asah, sili asuh, sili asih tang aing aya di dinya. Hari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. hayang dewegannya kan bener Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. si ngancik dina diri Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. oh bener Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. cek urang Sunda Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris. Barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. oh eta Naon? Rasa. Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? asin Pasti asin pasti. pasti Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika eun panggoreng patutna. nya asin meureun Asin sarua. Asin sarua. Aya gula. amis Tuh. Oh rasana Nu matak along ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. oh eta rasa teh Sarua. eta mah tunggal. Cokot mah sarua na we atuh. Ya kemenangan perbedaan. ulah perbedaan ya kan bener Ulah dina soal perbedaanana. Asiaeun teh. persamaanana Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. pada eta kene sesebutanna mah Pada eta kene malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. bakang Hah? naon cekane Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Harita teh percaya cenah dijahit we, marukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. opas Hideung teuing teu. Ya. sawo mateng disebutna ge Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing. teu Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun. Sebagai ulah di wale malah. Tahajud. Nya. bener kan Hayang bejakeun ka padaga. Aduh, ampun. Tah kitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. hate bersihkeun Bersihan atuh urang bersihan baju. Kitu tanya. bener kan kudu Dewek bersih mah kitu sote ngabejaane kasih lain. Elingan. Ngelingan. Ulah kamadinaan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. aja bawaeun balik cek kolot Tuh. Tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. bahan pikiran Bahan pikiran pikiraneun neun pikeun kasalamatan urang tilunya ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran.
beda aliran. Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju karena maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak. Nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade. Jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang. Kudu aya curiga mah. Kudu bisi ieu mah. Bisi kejadian cara nu geus-geus. Bisa jadi mamala. Bisi jadi mamala ka urang-urang kene. Kamu wajib lapor teh dinya. Jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya. 1 kali 24 jam. 1 kali 20 jam. Nah, 24 jam teh wajib lapor. Ayo lapor. Lapor, oke. Kudu diketahui. Baik dicarekan pege kudu mancung mah. Bener Kang, waspada. Ya sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah. Nah, maka disebut musibah. Musibah Lah jelema mah da urang atuh. Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema anu model kitu wah eta mah kapereumpeunnan. Sarua jeung boga salaki kajarikeun nya. Meureun eta mah rek ngawayahnakeun manehkeun cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru. Ya, nah, abdi jalmi soleh kan. Kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik. Tak kitu euy. Saya Nya. Anu penting mah urang saling doakeun nya. Amin. Amin. Si Ari mah kana hianat eureun nya. Kitu teh euy. Saya Wasir nasib ibu nenahnya. Naon? Pek siapa? Khawatir nasib ibu nenah. Khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, kaseniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya payah kayak leungeun depan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ka model dewek ayeuna? Akang Dewek mah mung narima murah ngadalang. nah hari Akang. Heuh anu leutik teh kumaha payuna sok lamun dewek disarwakeun. Kira kebagianan Akang nya. Kabeh kabagean sarerea. Ame rata. Nya, keun bae aing masa bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener Kang. Gitu. 4 jutaan pek. Duit gede tenaga. Pek nu 2,5 juta mah ka Pasep teruna. Insya Allah karena suka balik ngawayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh. Oh, nggak MCA. Nggak MCA. Gitu. Atina naon hirup mah? Mawe. Rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini teh satepang gede urang sarereanya. Amin Kang, amin. Alah. Di sini ieu sing pajeng deul. Menikaran eueuh sorana. Naon? Soalnya di nuki aya sora doser. Di sini. Bot. Bot aya di sini Rafli. Ini sora kayu putih. Bot. Wah toke brudut. Bot. Wah omak urun. Angin gede ya. Udah kaget bot. Sora tutup tarason. Sebot. Woi. Ngawa teh belentuk gitu. Ingat tuh, Bapak bisa dedengean. Sebot. Atau manuk beo. Kompak sih di Temalang. Support. Sebot. Hei. Gimana hei? Saya sering. Aduh. Sah aja. Kayak gitu almarhum. Saya ada Kang Osin. Kang Osin kan Penting ieu mah urang kahibur urang we. Sebot. Siapa? Gimana hei? Kasih lain. Saya sering. Tunggu heureuyang dewek euy. dewek keur bingung.
Diluweng ge mah bawa-bawa deh. Kadekan Bukan kawani ya. Keur kieu teh datang alien. alien teh naon jo alien Makhluk luar angkasa alien deh. Turun ka dunya berarti kan Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belamanan kadipaten Bedi tuh. Si agama dari alien. Tibayah teh ngulon. alien teh Eta teh luar angkasa teh. nyaleung we kedatangan alien mah aneh Heeh. Sahanya euy. lu ka teuing akang Sorak genteng hidup pun apal. Sah teh nu tadi teh euy. Balik selain itu. Emokeun wujud seuing. lamun jama Untung nyalukan cek kajauhan darinya malah laki. Sopan. Nah memang na aing teh sieun. Etika pakai. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. hanya Serang neangan lawan. Aing saumur hirup sanyaho digetih sorangan. wah Sok pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. Harus ilmu nang tanteng. oh iya orang Emang na aing teh sieun. Kira-kira lain mah itu teman. Aing mah dulu di dunia saha jago tunduk aing mah. percaya Di pinggan Dani aya jago ngaranna Gatotkaca. eueuh Depak tadi ngadepan aing mah. Di Jebrod wae. Emang na aing sieun ku Gatotkaca? Oh, jebrod ku aing mah. Cadu kudu mun kecil Geuleuh aing ada jajar. Gatotkaca teh dulungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongko, udah sampai rupahan itu eta. berehan ongko. wah aduh Hese neangan dulungan aing cara Gatotkaca. Geus ya gelo. Heuy. Kan. Kumaha? Ai maneh di mana bieu? Nu mawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana leosna? sakila Dupi agan kumaha musuh teh? Mebes kana. Gusti. Mebes ka anak kumaha? Abus rajero taneuh barang disekat di keplet di dieu. Leungit pun ka jero abus. Sidik ngaliangna. leungit tidak paningali bete kan jero Pami aya lemur manu caket mati dieu. Naon? Ngan namut urap. pugu da Oh, beleuh udah belut teh. Lain pikiran teh ponoknya. lain menipungsat pisan Mudah-mudahan teh pacul. Pugu da taneuh teh 2 meter belum. Teh jero hadap teh teh. menipungsat pikiran Kumaha geus kibot? Isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun nu kieu acan. Maka deuna deh. kang izin Di Wiwirang hongko. Manya aya jago kitu. wah jangan bisa lewatnya kan Jago mah biasana mah sagolet pangge sacara page. oh Hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka ketewak. bisa Da eta meureun cenah meureun teh percayakeun si Cepot. Lamun si Cepot teh percaya mah meureun nepi ka kieu. Tak kuasa geus siap. dunungan keramak ieu meni bajuan Atawa menang panyokok cenah teh musuh. oh Ya, kemana wae. Nah, saya teh mah paseawi di mana-mana teh. teu make pikiran cenah Ngomongna teh kitu saya teh mah. ceplak paham Sehingga ulah pandangan mana-mana. Ulah pandangan di mana rumah. Lah. Teu kedah make jeung bingung. Gampangkeun wae cuma dah. Geus tong pasea. Apaan agan teh kagungan saderek. Saderek agan nu dihandap. ada tibak-bagan Emo teh katuang raka. Iya. wah Nya agan teh pan kagungan saderek dihandap. Saha kuuk. Sabok sia we. da eta di banyolan wae dunungan keur serius teh euy Juragan Antarja pan dihandap teh di catur pertala. Catur teh opat. pertala Pertala bumi
kuat tepaikeun. Don. Kaula boga lansir Kakang Antarja. Kakang. Dihaturanan linggih. Mangga jadi. Punten. Capok siapa ini? Dihaturanan linggih kan. Nah itu di Banyolan wae setamanya. Kakangku. Dihaturanan linggih kan. Ayah. Hidung suku nilep. Morokan ya batur mah. Puas. Batur mah jaga ilmu. Baik. Waduh. Ngatur ke semua baktos. Yai. Nuhu Yai. Geus pi omongan we sia eta mah hirupna teh. Semah tapi hatur kulan. Cari mah. Mun urang mah geus sakitu geus gakoler teh tuh. Kana heureuy teh. Nah, agak teh kumaha ieu teh? Ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh? Eta si tukang naon? Di tukang. Jangan main hakim sendiri ya. Betul aya naon? Balik siapa itu? Balik atuh saha di tukang. Aduh. Terus. Balik. Agak siri. Daing saya eta mah hirupna teh. Ai kakarana podunungan. Wuluh. Tapi kata boga pikiran gitu. Gan. Aduh, semah kapi hatur kan. Bot. Gan. Don bot. Gan. Don. Jangan balik. Jangan balik. Gan, cenah. Sager maneh. Oh, alhamdulillah ulah ari abdi mah. Pun bapa tidak bangga. Don. Pun bapa tidak bangga. Bawa deh. Bawa deh. Ha, cenah. Bapak maneh cubuhun akan. Bapak tidak mangga. Berpoe. Hah, Berpoe. ya, sabaraha poe cenah. 3 minggu akan. 3 minggu oh sasasi langkung. Dulu teuing. Ha, Dulu teuing. ha. Ya, teuing cenah uluh. Lumawi ulah. Nuhun akan saya cerita panggil cenah abdi. Di bot. Ha, Diu. ha. Diu. Cenah, diuk cenah. Ayo kata. Gitu. Ayo di mana we gekna cenah mah. Di mana we gekna sia teh mah? Ai budak ka sakolakeun. Budakna jujur kan. Didikan beda. Taramat didikanana Budakna jujur pokoknya. Basicna. tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni Ya ieunteugeun turutan ku sia. Santuin. Dalan ceuk na pinuh ku wibawa atuh dah. Wah, atuh udah terhormat sama. Aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu. Bari jeung Urang pertikeun. Naon? Dewek Antarja. Kuring Gatot Kaca. atuh kaca pantes adi jeung lanceuk. Sok diajar. Carita nu bieu teh urang pertikeun ayeuna ku dewek. Sok diajar kompak. Dewek Antarja silaing Gatot Kaca. Sapertina gidig. Wah, Gidig. Dimas, nyemah. Kuring nyemah, heuh. Semah kape ngagerem. negara meula. Kumaha ngageremna? Ngarasieup. Ilaha illallah. Ngarasieup. Sok. Oh. Pika ceper gitu. Pengen ngomong panggung. Ayo beli suara nu nyiram tuh. Hei, ngan sia kapok nu nabuh ka sia. Pengen dengan 2 kalian. Pengen mau datang deh. Paingan kedua kalian mah ku gamusan ini. Da sia anak itu. Bener buat tapak nama. Sok.
gedean volume teh sok tah deket euy setik deui ngan kurang bener alah setik deui teh kari naik tenagaan alah setik deui teken da bisa geura sok tah eta geuning eta powerna taikeun setik deui alah deket euy alah setik deui kurang bener geura sok sore sapi lapar naon setik naon teh naon daek sakitu heug sia teu kajeun sok sia dola tong nyaan sia bagi kitu ah heuh atuh nya batur ti haharegang teh kala disuntrungkeun kemarin nyapertikeun kan mah biasa da ieu memertikeun sok atuh namertikeun atuh kan bae teu kudu Dimas Allahu Akbar eta genggerong nepi ka kitu turunan ti sahari sia kekeun bae mertikeun sok atuh Dimas sada sapi tong disangseurikeun wae atuh da ieu mah tuh da nyapertikeun atuh ieu aya naon kajadian naon Dimas nu mawi teh aya naon wah atuh moal dituluykeun tamat da wala atuh euy da wala sia kedeung euy moal bisa tanya ai kubatur butuh ataun kitu gede amak cing saudara aya kajadian naon saudara aya musuh podo teu kabejaan atuh kakang akan ayeuna goblok nah siapa jadi amaknya aing asa dibawanya di wara cenah muni hese sia dijadikeun duit teh aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada wah pusaka lama kagungan negara laras ah muni cawerang sih mah eta kumake kieu teh keur didaguan ku produser cing alus kieu teh kumaha acting teh nanti hayang direkam teken kontrak sagedeung dia oge ah tapi biasana ge ku didinya duitna nih aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya lumpata ka handap geuning apa tur mah kayak ngomong keun akak ka handap ye da sia lila wae meni ku aing diborong sakalian akang dek budak ka handap yung kaluhur sia kumaha kaluhurna naik kana tangga kalapa ai ka handapna deuleu aing eta ulah kumaha tuh kuring kaluhur kumaha sia ya moal teh gelo mah kitu saha sampean hai panggawa ngaran kaula kerincing wasi ngaran kaula kekirincingan kerincing wasi atuh jauh-jauh kerincing wasi Kancing Jaya, Kancing Cetet, Kancing Jaya, Kancing Jaya, Badalungan, Badalohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh shit.
halus lecar waktuna Ngarasya Badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang kemenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyut Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Bima Putra Bima Ungjila tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana cekek aden naon sia nah apa teh ibu tobil cin Arimbi Raja lain nah ada teh jauh atuh ningali wae kana Arimbi jauh-jauh Gunghar lain sok sia sok ibu tobil Arimbi Ratu Panggegahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain beli jauh lain Arimbi Panggelisna lain bebas teke aden Arimbi Suta cabang Tutuka sok naon mungkin ngambek ayah kasihan Cabang Bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto Matang babaredokan bisa kena ke kamera Eureun sia Yahudi aing ngomong pika nyarieun ke Yahudi Eureun sia kafir aing ngomong lain-lain kafir tara salat sia teh nah memang sholat kudu bebeja oke jeung tara sholat wah tong di Bandungan teh udah gitu mah eta teh lain dewek teu nyaksi kasih naon nyaksian kasih lain kudu salat nah atawa dewek nyaksian lain anu harti dewek si lain salat kudu bebeja naon atuh ke jeung tara sholat tina pagawean kumaha hari eta teh nemongkeun diri teh tara salat nya katemong tina pagawean gitu ya heueuh bergung nah kumaha katemongna tina pagawean definisina naon cing hai salat tuh heeh syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf naon mutanabi dari akang ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul oh mutanabi teh heeh ai 3 huruf naon tuh syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf hiji shod lam ta shod na teh sidqul qauli naon artina bener ucapanana tuh aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina oh eta teh tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani motong neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas oh eta tukang salat menyaritana tara nyinggung ke batur leres tuh ari eta lamna teh lainul qalbi naon artina teh leuleus hatena
ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel tuh malah Pak Gedang ngomong lagi tapi kan nyerieun batur cara aitana teh tarkul maasih hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pina dijauhan komo maksiatna tah sia laku lampah kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat blon kate pokna teh tidinya heeh sagala rupa oge kudu napak lamun aya nu ngiga teh ieu kenangan dah kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur luyu harmonis jadi luyu gitunya heeh benar mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama mun hayang salamet kitu oge cenah teu hayang pek wae kumaha manehna da urusanana kan da urusanana sabab naon di mana si lain getol ibadah Allah moal untung di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi nu bakal kena kerugi jeung untung teh si lain urang-urang keneh benar tapi mun kareuleuk wae sia teh ka aing teh mau dituturkeun atuh aing geuleuh si keneh eta bieu eta kamari bulan puasa minta dihampura sing salolongkong geuningan nah si belegung pada bieu pada dikeploskeun sia teh puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangi buka pada jengkolot meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artina Ramadan teh naon puasana tamat sia mah hari Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari hari dibakar teh aya dua alternatif lah kumaha aya nu ngabakar positif ngabakar negatif ngabakar negatif seperti nu positif ngabakar cai silaing naheur eta teh positif negatif heeh naheur cai melelet nyok kopi ayeuna ngabakar imah negatif pertama tak kitu jadi dunia ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif jadi kumaha urangna benernya tah munguh nu iman beh dituna nyaeta aya tugas Rasul jeung aya tugas iblis tah jelema iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek naonna dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna jadi gawe tuh jadi ibadah gawena tah benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung kuleungeunna kewajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah beli lain beli sekabina-bina dikumbah dah ke masjid mah bersih suku teh tuh aya keneh na zaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teh kan aing milu salat tadi pea urutna naon nya ke jeung haramna tapi teu naon aya urangna cokorna kana lotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah tuh tak kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan sing ridho di papatahan sing ridho mah patahan eta cirina umat Islam lamun teu kitu rametuk jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah silaka jo sarua mana silaka tuh kumaha cilaka sarua jeung tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua cilaka cilaka kumaha sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh sok kumaha kitu papangih di jalan teh hor itu Udin ka mana Din ka itu Din naon si Udin nyunatan si Udin wah na dalang Udin bener na dalang Udin si nena teh Udin
ulah aja teh Udin kabeh serangan alamat tuh anu didagangkeun oge Udin lakon lagi dah Udin pejah cenah. geura sok Oh benar. tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung Saya urang ini ke dapur teh pagawean batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas panaya gunana meureun nu senok. Benar. sok da ilmu mah loba di dunya mah cing nyararambung satekah pola saling wasiatan Saling- abes teu rugi Salin hargaan ya Kang benar. beda paham alus Halus kumari Akang. ye heueuh Beda aya paham. Persis aya NU aya Muhammadiyah Masih baraya urang ngungkul teh ilmu na cokot hikmahna dicokot. hikmahna Ulah parasea. kata sarua ayeuna sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan Beda. ngan pan aya dina gawena mah sarua Jang hasilna jang hejo maksudnya benar. tak eta deuleu ulah jeung para sia-sia omongkeun tong pamali Jang nanaonan atulah. jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok cing wawuh we Sing wawu sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka benar sing jadi Ya. sing jadi baraya. Fashhadu ala anfusikum Naon teh? saksian diri maneh cukup we ku maneh Kumane. ulah nyaksian we batu ripuh Mata kering Kang sian batu. batur kabeli mobil urang nu panasna Panasna. batur kabeli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we Benar. alah apa naon jang Aduh, eta ada ka mana Pak usaha jalu menikah saya usahana naon tong nyaho profesi kolot pamali nu penting mah budak mah bisa dahar we. bisa barang akane maneh mah jang Tong apa gawe kolot. hari cenah mah abah teh sok ngabegal heuh dong nyaho Tong apa profesi kolot. bejakeun we lamun anu nanyakeun mah kitu aing teh tukang gamang Bejakeun tukang gampang seniman gitu. iya Bejakeun abah naon hari emak teh ka mana Abah maot mau maot teh naon maot teh dicana ku Allah kuno jadi Allah bogoheun ka emak si ama abong budak. Ay Allah teh nu kagungan urang anu nyiptakeun urang Oh, nu nyiptakeun inung maneh nu boga. ayeuna teh dicana ku Allah dan ke katuturkeun ku urang Lah urang ge bakal. bakal urang ka Allah atuh yo Si eta dek naon sia teh murukan sapa mah. urang malihan emak marukana mureun Allah teh supir helm Abong budak kata mereka. nah sia teh cenah mah kawin deui si emak teh maot tong nyaho kawin deui maot di mana kuburanana leungit diratakeun ku Abah dibawa Loh, ku macing. inung maneh teh sabenerna mah usaha ku papatokanana Duriat gede kene berarti. bejakeun mah maot teh lamun nanyakeun jangnya Ngarat tuh ujang macing soleh ngarat teh perpanjangan. hari ujang pelan hari ujang hayang abu syawarga cek guru ngaji mah ujang mah ulah abu syawarga cenah Kudu asup. naon kudu abu akabri Mending sarua. ya benyit bah naon hayang motor bah sia teh karek umur sabaraha tahun ya kudu umur 17 tahun kudu boga SIM nah sia teh da suku ge moal nepi beureun
Terus lain-lain. Buru-buru abah. Gablek duit di mana aing motor? Ngiridit. Ye, gablek uang muka di mana? Itu pembeli barunya. Buru-buru abah. Jangan tuh. Nah, saya teh baru kana ranginang beureun motor teh. Burukan duit saeutik. Oh. Naon teh sia murucut kana tongong aing? Kita tadi aing bebenya yang motor teh. Hehehe. Naon? Budak teh yang modal murnya. Anjir teh. Bawa tongong aing baseuh paingan gobloknya. Bawa ka cai gitu. Hidup Bapak Sode, hidup! Hidup! Wah. Hidup Kang Haji, hidup. Aduh, tersangka ya. Jago urang menang. Allahu Akbar. Beres Kang Haji Kohar. Kang Haji. Lah. Aduh, luar biasa ya tanya Bang Soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong meureun kana. Kumaha cing? Ampiling sakali cekuk. Pae, henteu akang nu lumpat. Direket teh. Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahiburi raja ka urang sana raja noh resepi. Akang mah tibu budak teh dalam aja gelut teh. Resep. Kana tinju. Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat bae aja. Pangresep. Jago silat. Pangresep nama kana. Gagak lumayung gajah putih di apak semua gitu. Enak. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontor ka dieu cokot teh punukna di dieu di alana ku Kang Haji mah Allah. Rak. Itulah lajuanan. Ayo. Luar biasa, jago saya marah lah. Cing. Wah, oi. Cing pecahkan. Hidup jago, hidup. Jago hidup. Jago hidup. Luar biasa aja. Jelema teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup Kang Haji ya. Hidup jago. Walah, cing, ya kumaha teh? Halangan batur pasidik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji damang. Saya nami teh kuring Haji Kohar. Oh, Haji. Haji biru gitu. Nah, punten deh ya. Iya, ngiring di dieu. Aduh, hebat dong teh. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Dung we aing butak. Ya. Kaisinan. Ulah bisa jadi pasea. Ulah, baik gitu wae. Pas lami Kang Haji nongton. Wah, lami ya dikawit Kang Haji mah. Teu riren unggah dinten. Teu riren ya. Bisa mingguan di video Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Bos, boboh Kang Haji mau tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana ke Jakarta? Haji naon cenah. Ka Haji Sarip. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengkeun mun hiji. Oh, 5 tahun ka pengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mun itu. Kitu ulah demi Allah ya. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. Wah. 45 derajat Celcius. Walah. Kitu Kang Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah nak musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Ditunda we na keusik. Asak, sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Sikat beneran. Baik kan deure ya deure. Suai katipu si Akang.
tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Terus. Lauk asin yang teu kudu dibeulem di teu mah tunawena luhur batu asaku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dia. Kakara kagak kodek ke jelema ieu. Aduh. Ayo. Di mana-mana gaya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji memereger di dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Kira dia anu lerat. Wah demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji lebih kaki. Haji. Wah itu pegang gitu. Ayah di akang aya kene itu Priyogi Bereji ngan di itu mau korma ngora di akang ngaranna genti jambe ngora. Haji assalamualaikum mah. Aduh alhamdulillah Nyai Kumaha ece? aing geus bebersih mah urang teh pan moal ditegor. Moal dapat pagawean heula bereskeun. Oh, aing ngaran-ngaran pagawean angeus mah pan urang teh moal dibaeudan. Moal jeung bisa curhat jeung tatangga. Moal dibaeudan ku dunungan. Segala rupa ge pagawean. Kumatak aing ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaeun dunungan. Kudu leles beheung murukan teh. Kudu hampang birit. Bener. Kudu pikanya Lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh. Kudu rumasa urang Tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun. atoheun. Bener ece urang. Heeh. Sing leles beheung we hirup. Ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh. Jadi omongkeun jadi paok dunungan teh. Kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaaheun. Aduh, eta Aya keneh dina zaman modern kiwari. Jelema anu dudukun hayang dipikir nyaah ku dunungan. nanaonan cek urang mah nya. Padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah, Kumaha teh aja? mun maneh eling ka kami, tuh dangukeun. Sumohon. Mun maneh eling ka kami bakal eling ka maneh jadi urang heula. Oh, nu kudu eling teh. Jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana. Lepat pengen mah. Doa kolot teh cing jadi jelema anu dipikanyaah, loba nu mikanyaah, nu mikawelas, nu dikaasih, pada hati balik teh doa teh. Tibalik kumaha dieu teh? Padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan, deudeuhan, welasan, asihan. Oh, Engke di mana urang nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gara sok. datang tos kitu ulah. Heeh. Bener. Aya timbal balikna ari hade. Tak kitu. Dannya atuh. Halus Taibi. Dina zaman susah kiwari mah aji, Kumaha ece? lapangan kerja sempit. Sempit. Baik jarah ka itu ka pamijahan. Nah awak ka pamijahan kumaha dieu teh? Ai jarah teh pinah. Pinah naon ayeuna teh jauh pinah we. Jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua. Oh, eta. Heeh. Cing mijah pikiran sabab piduit teu nungkul kabeh oge lamun dipikir mah. Pidu itu. Sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir. Oh, bener lah. Lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan. Oh eta teh. Heeh, inal mubadirina kanu ihwana sayatin. Sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Barayana. Kitu lain aji. Oh sumuhun. Heeh. Sumuhun telepat teh teh. Anu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai Kumaha kulan? patung teh haram. Oh haram. Imah ulah ngukut patung. Oh arek dipikeun isuk mah. Sebab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki. Piconan isu. Sebab malaikatna sieuneuan ku patung. Piconan isu. Eta patung nu Nah di. ya aya malaikat borangan. Oh patung nu di imah teh. Heeh.
patung nu di imah nu ngajentul teh Oh, ai patung teh kumaha? bertolak belakang jeung tauhid teh. Eta teh. Heeh. patung tina kai tina Pada aisieun depan aisieun teh nafsu. Nafsu. Sedangkeun malaikat pada eueuh nafsuan. Oh, Heeh. lepat kaprah tetenya. bener Benar. Garape ya kasketan cenah san nempo we aing mah. Malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung. aya kan nu Benar dipikir mah itu. Tapi ulah disalahkeun. Ulah dilepatkeun kumaha. Ai bener teh cenah geuning aya opat. Hiji. Hiji bener ceuk Allah Oh, disebutna mutlak. mutlak. Dua bener ceuk ilmiah. Mata teh. Tilu bener ceuk umum. Opat. Kaopat bener ceuk falsafah. Oh, kumaha teh eceuk. Ai bener ceuk umum. Buktina we panon poe biji ti mana sok? Ti wetan. Ceuk di urang ceuk urang Jawa Barat. Oh, cek Panon poe teh biji. ti wetan. Tuh eta teh umum. Umum lah. Adukeun jeung ilmiah, da ceuk ilmiah mah lain biji panon poe mah. Naon cek Da ilmiah? bumi nu muih. Oh. Tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji. Tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Aduh. Rarasaan pang benerna. Rarasaan moal kapanggih moal duit negara ge teh cikoplok. Abong rarasaan moal katohian we nya mah. Rarasaan moal katohian. Perasaan bumi. Rarasaan moal kapanggih. Heeh. Tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan. Sumuhun Rasa pang benerna, rasa pang imana, so suci. asa pambersihna. Rarasaan teh pang benerna we. Heeh. Padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tar kapake isuk, sabab jelema teu cicing dan ini hiji martabat. Heeh. Oh, benar. Teu cicing dina hiji mar. Sok kasalahan jeung kabeneran. Kabeneran. Sekali-kali sok kesalahan. Nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta teh. Lain nu tara salah. Eta teh. Nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah. bener Dasa kakenaan ku salah mah. di presiden ka tukang macul Tapi heueuh bener ce. Jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta Tuh bener. ceuk bibi oge. Benar bi. Marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu. Oh, cek abah ence. Bah Aceh nya Disayati. si Tuh. bante indungna bancuk marukana ai bener ceuk Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mah. Sebutak geus Moal bisa diganggu gugat. buku benar. Heeh. Heeh, benar. Tuh cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna. Batur teh disalahkeun anu kitu nu kieu teh. bener Jeung hirup. Heeh. Jeung hirup ulah yang Kade si Asep. Eukeur masih teh tereh modar. Nanaonan. Kalau kita nate. Katempo dina ngadalangna ge geus hukhek. lain tereng bakal Geus minang ka rumah sakit. Ulah sok kitu ke jeung eta. gue sering ngabalanjaan rupiah Wa ke jeung Sok sombong Asep sia. bener ulah loba dibangkakeun. Nah gitu ayi. Sumuhun aja. Rasaan terek panjang umur teh. Pada ponoknya. Terjag-jag padahal teu bisa kitu Sep. jeung darasan tereng asep wae Ari Yosua Malah di aku aing boga rasa aing dalang. Duh. benernya Aing mah engke Asep di museum. Di museum kumaha yo. Tapi Pak Asep mah jadi tulang tah. Benar. Ya. Aja benar aja mobil Hanya kenangan. kenangan. Ulah loba nu di aku hirup teh. ngantur obat Ulah di aku. Ladang ngawayang, boga mobil, boga sawah, Oh. boga imah alus pamajikan geulis. Gelis benar. Geus disabut umur Mas Sep. Ku pamajikan teh diusir tah. Diusir kumaha? Ku ibu nenah. Kumaha? Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. gila ada hidupan batu Di ruang we. Aduh. Tila karunya. Eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang, ladang ceceuleuweungan di lemur batur, dipake hees kumaru.
lain nyeri saliwat Jadi hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pemajikan maneh teh ayeuna. Kadosa-dosa wakil dipaehan segala Lan nya kadosa-dosa wakil yang dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami oh sia bogoh ka pemajikan dalang. lain bogoh jeung dipaehan Tamahan. Ada sia mah keur mahayang teh baheula. Cocok orang si Dengkong samaran. Alah wajarna tak kitu ayi heuh yang mah nyaritakeun jelema. nyarioskeun Nyai di payunan Allah masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borok maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha apa SBY di mana maot eta layona cana kaunga pasar moal aya nu meuli moal malah sarieun Gila, bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana tadi tuh tidak ada apa-apanya. naon-naon Naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua. sumuhun Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tu paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. aduh leres amin Ayo saingan mamah dedeh. paingan itu Nah kitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje. beda parah beda terus ngantunkeun Da rumah sa aing oge teu lumak teu ngaku bener. aya wae atuh cek kalepatan mah Baheula baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung Oh. nutur-nutur kaedanan teteh ku cek teh marukan urang Bojong Picung gitu can paji sih kaedanan teteh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rame loba pemuda loba barudak jeung ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna mah anu tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang nya sumuhun sarjana wungkul namun kalau bahasa Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah STSI Kumaha dalang Asep Sunanar mah daruwara we ka kawena oge da jeung nyana kan bae target jadi dalang 100%. Lupang alusna dalang teh 100%. Tas si Asep teh 1% ge biheung. Nya bener. Nya. tapi mah Bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep sakedeung deui maot. Tapi payu deui. tapi payu Heeh. Naon? Tapi payu jeung mahal anehna teh eta. Teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ngararatang. Da jan geus kolot ke geuningan payu we. Sabenerna mah da geus harorea ngadalang teh dina duit leutik mah. Nah gitu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunanar Sunaria Laras nya dina ulang tuh dalang kasepuhan anu tereh maot tereh bakal da anu nyamper loba atuh ayi nasaha anu nyamper anu nyamper maot oh kencing manis darah titinggi jantung asam urat da eta mah ka jurung ku usia atuh faktor usia geus 58 tahun Pak Asep tapi nafsu mana mah anggar keneh ngora keneh kan bae nafsu duh sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang moal aja popongan diimpus kan karek nyeri panas beteng oge diimpus gini ya mudah-mudahan ya Pak Asep masih lama
sing sehat gitu usahakeun ais geuing macing cager ikhtiaran ikhtiar mangan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang leres tenang eta cantama tadi ayi naon bener teh ceuk Allah ceuk ilmiah ceuk umum tah ayeuna ceuk falsafah kumaha ceuk falsafah ai bener ceuk falsafah mati balik tibalik kumaha panon poe teh lain biji ti wetan tapi panon poe teh bijina ti kulon hor nama ketikulon falsafah tah oh ceuk falsafah heeh da kumaha naon cenah make falsafah panon poe biji ti kulon heeh lasan teu kieu ayi kumaha cing wake jeung bangna panon poe biji ti kulon sumohon tikul ceuk falsafah laras tah bangsa urang teh ayeuna geus poho ngakan kulub talus geus poho ngakan kulub sampeu sampe nu dihakan teh hamburger naon teh hambur duit ger pasea eta teh kahakanan urang barat teh urang barat bener lain ulah pek wae beuki mah mesti fried chicken hotdog jeung sajabana ari beuki nyai laras ayeuna can korban mode bangsa urang ayeuna gadis-gadis geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu hei muni mararusit buuk dibeureman nya irung ditenok dengan irung ditenok latah ditinik bujak hiji kadua na eta inuman keras ayi euy eta ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung deudeuh teuing para pemuda sumohon lagi-lagi keding geus mah nya geus mah eta maka jeung sing salaleber geuning tengah peuting teh eta motor euy heeh geng motor oke jeung aya geng motor segala balap liar bener eta teh ke barat-baratan ayi eta teh nya sedangkeun ai bangsa urang teh bangsa anu sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado nyai berbudaya urang ngomong timur we inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung bayangkeun era bangsa urang laras merdeka geus 8 tahun urang masih keneh taleler nyai sedangkeun nu diala teh pemuda heula nyaah teuing sumur pan tulang tongong sedangkeun pemuda teh tulang tongong negara di mana pemuda geus kitu lemah mentalna babari pisan dijajahna teh kurang deungeun kantenna nyai komo dicuci geuning otakna aduh tak kitu mi HP bibi barudak ka inung bapakna utamana laras cing waspada permana tinggal tenan lamun budak geus teler buru-buru ka puskesmas bawa aya di cenah di ubaran tak kitu nyai sae ceuk mohon pupuh sakitu we teh bibi mah nyai sami-sami assalamualaikum waalaikumsalam bibi dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh geuning nu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran di dalaresan dieu nu matak gedean kahadean sanajan saeutik sanajan sagede kisisi ke sasawi bakal aya balitunganana aya seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samet bilatungan tapi jelema saja bati bilatungan bakal pangijin balitungan anu kudu pertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang wilujeng kantun salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetep salamet permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan hapunten tina saeueuh pihak kalepatan kembang tina tik Sinebaransari tutup lawang sigotaka.